Dina hiji dinten aya saurang pamuda anu gaduh nami kabayan. Anjeunna nuju santai di perkebunan sabari ngalamun mikiran kabogohna nu teu aya kaberadaanana. Kabaya nyaeta hiji jalma anu polos, jujur, pemalas, sareng pengangguran, anu matak janten ditinggalkeun ku iteung kabogohna. Duh, nah hanya jadi kepikiran si itu di mana? Ayo. Mana ngalamun wae mikiran naon sih? Urang kemikiran si itu, si itu ayeuna di mananya? Ya aya atuh si itu mah di kota, keceplosan. Jeung saha maneh? Jeung saha si itu di kota? Teu ketang urang ngabohong. Aya naon atuh? Maneh mah kitu ka urang teh, kan urang teh balad. Nu urang apal mah si itu teh ayana di kota hungkul. Lamun hayang nyaho mah tanyakeun we ka babehna langsung. Ho eta ge. Oke lah mun kitu mah cup. Anjeurkeun heula ka imah bapana si Iteung. Hayu atuh urang ka imahna bapak si Iteung. Ayo atuh. Hampura teu kahaja. Maneh eta teh pan calon mertua urang. Ya atuh da teu kahaja. Abe bade naron upami Iteung ayeuna di mana? Aduh kumaha nya. Terang mah terang tapi nyatu bapak nyarat heula alamatna. Ya, tuh alamatna. Nuhun atuh Pak. Tela gerak tela asa karek ningali alamat kota ieu. Batu, nu penting mah papangnya si Iteung. Atuh urang dek balik heula atuhnya isukan ku urang anteur. Yang geus bae lah. Sukan baturan urang ka kota. Saya mah tong loba ngomong orang ngaring alamat si Iteung. Saya mah maneh turun heula ulang tanyakeun barang ieu. Heula hayu. Nek. Maaf, mau cari siapa ya? Aku kayak kebingungan. Mau cari alamat eta. Ini mah daerah Cibiru. Kalau di sini mah daerah Jakarta. Hah? Kumaha tuh jauh-jauh ka dieu. Heuh teu ingat urang ge. Kumaha tuh orang saking bungana yang pasti si Iteung. Tunggu dulu. Maaf sebelumnya si itu siapa ya? Iteung teh calon istri saya. Maaf, ada fotonya? Ada. Kira. Iya. Mah kayak yang pernah jual diri. Emang da karek apanya teh? Teh mantong gitu eta teh calon istri urang yang nikah deh. Hampura dah heuh bener. Maaf, sebelumnya kayak pernah lihat ya. Tapi di mana? Udah teh nuhun. Sama-sama. Semoga cepat ketemu ya. Amin.
undangan euy. Wah, undangan. Nah, gratis atuh. Ya tuh, lah. Naik. Assalamualaikum. Silakan masuk, akadnya sudah memulai. Nuhun, siap. Nuhun. Kawina euy. Ayo ngatuh urang tempo hayu. Yang nikahkan anak Jokowi dengan saudara Iteng dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya terima nikahnya, kita tidak keinginan dengan mas kawin tersebut dibayar utang. Para saksi, Alhamdulillah. iya. Kabayan, kenal mana kalian? Memanggil kita, Punya hak, kamu tuh kerjanya cuma pengangguran. oh, mana ngahina urang? Menurut lo, bagus lah kalau sadar diri mah. Tapi siapa yang kamu Hah? Itu cuma temen lama aku di kampus. akan disediakan? Oh, itu temen beneran deh. Punten teh, ieu sareng saha? Anu mana ah? Anu iya. Bisa sareng kasih. Hari ieu, Abi sareng sakipa. teu ka Bogor. Da aja. Orang mana? Abi mah orang Citayam, aya orang mana? Garut Pakinula. Geus ke bumi teteh. Bade naon? Bade aya pamasadan. Oh, nya atuh hayu ya. Sekolah kita berjumpa, karena pasti kita berdua. Naon atuh? Kamu pertama kali tapi sampai gitu. Ya. Aba-aba aku lawan ke. Wal iyo kan papa tuh. Kamela lolik. Sun. Assalamualaikum.